لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Maka hiji sareng utama puji syukur urang panjatkeun ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan kanikmatan anu teu kaetang jumlahna. Tahilap salawat sareng salam urang haturkeun ka baginda Nabi, ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu keluargana, kanu rencangan-rencanganna, kanu ngikutna, insyaallah arang teh termasuk anu ikutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dinu dinten ayeuna abi bade maparinan bade masihan sapatan bapatah kata anu judulna hak muslim kanu muslim nu sanes. Sadaya muslim di dunia teh saudaraan. Jadi saudara teh kudu rukun. Kumaha carana meh saudara muslim teh rukun? Nabi Muhammad SAW tos maparinan cara ambeh muslim teh rukun. Dinu hadis anu diriwayatkeun Abu Hurairah radhiyallahu an, hakul muslim ala muslim situn. Hak muslim kana muslim sanes teh aya genep. Kaiji idza laqitahu fasalim alaihi. Lamun tepang teh, lamun tepang, pami tepang sareng ngancangan, ucapkan salam. Nah, anu kadua, idza da'aka fa'ajibhu. Pami diulem perencangan kedah dongkap. Anu kadua teh katilu idza stansahaka famsahu. Pami rencangan sih nyungkeun nasehat ya pasihan nasehat. Anu kaopat idza atisha fahamidallahu fasamit. Pami aya rencangan anu haji bersim terus mengucapkan alhamdulillah, maka rencanana arang teh kudu mengucapkan ngabales lah ya kalau perkara itu. Terus kayak ngejawab dia bersina ya dikumullah wa isnu balakum. Anu kaopat, naon teh anu kaopat teh? Anu kaopat anu kalima deh. Anu kalima idza mariqo fa'udhu. Pami aya rencangan nu teu damang. Naon? Tepangan lah ka bumina. Besuk. Terakhir sareng kagenep idza mata fatfa'u. Pami aya rencangan anu mulang teh kadah dijajabkeun ka kuburna. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim mutafaqun alaihi. Nah, jadi tadi aya genep nya meh saudara muslim teh hirup rukun teh tadi cek Rasul. Nah, mun sakitu biasa ku abi dugikeun hampurakeun kami aya kalopatan nuhun marhabasana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.